Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sarang pamilon anu kusim kuring dipika hormat, langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin nikmat sehat sehingga urang tiasa patepang rarai dina ieu kasempetan kalawan dina kawilujengan. Tehilap solawat kalih salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna anu turut jeung patut kana ajarana dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tepangkeun wasta kuring ai Amelia ti kelas 11 IPA 4. Sim kuring ngagem pancen janten panumbu catur. Tahilap ngahaturkeun reuwu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo ngabahas sareng ngadiskusikeun ngeunaan pangaruh PPKM. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sateu acan nincak ka acara nu salajengna supados henteu disaha-saha sim kuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Kuswara Suhendar MPD, mantena mangrupikeun guru basa Inggris di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Eis Leli Dalilah SPD MPD, mantena mangrupikeun guru biologi di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin sadaya, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadayana, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Kuswara Suhendar MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara Suhendar MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Naon rupi anu didugikeun teh parantos muka pandangan urang ngeunaan PPKM. Numutkeun mantena PPKM teh salah sahiji cara pamarentah keur nyegah penyebaran virus corona di Indonesia. Kabijakan PPKM teh henteu tiasa disingkahkeun guna keur ngurangan jumlah kanaikan positif COVID-19. Kulantaran kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala ka Ibu Eis Leli Dalilah SPD MPD dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Eis Leli Dalilah SPD MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Numutkeun mantena kabijakan PPKM teh ngagaduhan dua pangaruh positif sareng pangaruh negatif. Pangaruh positifna tiasa ngurangan jumlah kanaikan positif COVID-19. Pangaruh negatifna neken kana laju ekonomi masyarakat. Masyarakat henteu tiasa ngalaksanakeun kagiatanana sacara normal sabab aya larangan anu ketat. Masyarakat oge seueur ngeluhkeun respon ti pamarentah dina nanganan pandemi anu henteu merhatikeun kana pemenuhan hak-hak masyarakatna. Nalika kabijakan PPKM dilaksanakeun, masyarakat dituhun mindel di bumi. Samentara teu aya jaminan pikeun masyarakat kanggo nyumponan kabutuhan sadidinten. Salain ti eta, pangaruh negatif kabijakan PPKM oge neken kana pendidikan. Sababaraha siswa sareng mahasiswa rumaos yen diajar di bumi teh karaos langkung sesah. Akibatna seueur siswa anu ngeluh sareng teu sumanget deui sareng diajar. Kulantaran waktos anu sakedik salajengna sim kuring bade nyanggakeun kanggo pamilon anu bade tumaros dina ngajukeun patarosanana kedah ngacungkeun panangana teras nyibatkeun namina sarta teu kenging gogorowokan. Sumangga saha nu bade naros? Hatur nuhun ka Ali Jaratu Malakia Rahma anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosana nyaeta kumaha carana supados PPKM ieu gancang rengse.
Sumangga ka Bapak Kuswara Suhendar MPD kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara Suhendar MPD anu parantos ngawaler patarosan ti Alija. Eusi walerana, hal nu paling penting nyaeta kadisiplinan sareng kasadaran masyarakat. Langkah nu kedah dilaksanakeun nyaeta matuh kasadaya protokol kesehatan. Protokol kesehatan kedah diterapkeun utamina urang nuju di tempat umum. Kalayan ku nganggo protokol kesehatan anu ketat, resiko penyebaran virus tiasa dikirangan. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse, alhamdulillah ti kawit dugi karengsena ieu acara tiasa lumangsung kalawan lancar. Kukituna hayu urang tutup ieu sawala ku aosan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirobbil alamin. Kuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedahapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak tegenah kana mana hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.